Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dilanjutkan ke kitab Fathul Qorib, masih halaman pertamanya. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Fathul Qorib kalawan nyebat dengan Allah. Sifatna Allah Rahmani anu mapar nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Rahimi anu mapar nikmat alit di akhirat tungkul. Ibtida'u ngamimitian kaula kitabi kana kitab kaula hadza anu ieu. Wallahu jeung ari lapad Allah ismun eta jenengan lidzati pikeun zat awajibi anu wajib alwujudi ayana. Warahmanu sareng ari lapad Rahman ablagu eta leuwih gagah minar rahimi tinimbang lapad rahim. Alhamdulillah sadaya puji huwa ari alhamdulillah teh asanau eta pangalem atawa pamuji alallahi ka Gusti Allah taala bari maha luhur Allah bil jamili kalawan pangalem anu sae ala jihati ta'limi netepan kana arah-arah ngagungkeun. Robi anu ngamilik atawa anu ngarajaan ay malikin tegesna anu ngarajaan al alamina kana sadaya alam. Bipathil lami kalawan dipatahkeun lamna wa huwa jeung ari lapad alamina teh koma saeta sapertikeun perkara qala anu geus ngadawuh kana ieu masaha Ibnu Malikin Imam Ibnu Malik ismu jam'in eta isim anu nuduhkeun kana ngumpulkeun khosun anu tangtu biman kajama yuqilu anu berakal ya si jalma la jam'un lain lapad jama wa mufraduhu jeung ari mufradna ieu lapad alamin alamun eta lapad alamun bipathil lami kalawan dipatahkeun lamna li anahu karna saanya-nyana ieu lapad alamun ismun eta isim amun anu umum lima pikeun perkara siwallahi anu salian Gusti Allah taala. Wa jam'u jeung ari lapad jama khosun eta tangtu biman kajama yaqilu anu berakal ieu jalma. Wa shalla sareng muga-muga mapain rahmat saha Allah Gusti Allah wa salama sareng muga-muga mapain kasalamatan Gusti Allah ala sayyidina kadunungan urang sadaya Muhammadin ya tanda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabiyya anu jadi nabi. Wari lapad nabi teh bil hamzati kalawan make hamzah meunang make hamzah wa tarkihi jeung ninggalkeunana ieu hamzah meunang ninggalkeun meunang teu make hamzah. Ari lapad nabi teh insanun eta manusia anu ngaranna nabi teh manusia uhi anu dipasihan uninga ieu si insan ilaihi uhi anu masihan uninga Gusti Allah ilahi ka ieu si insan bisyar'in kalawan syariat agama. Yumilu anu ngamalkeun ieu si insan bihi kana ieu syariat wa in lam yumar jeung sok sanajan teu diparentah ieu si insan bitablighihi kalawan nganepikeunana ieu syariat agama. Pa in umiro atuh lamun mah diparentah ieu si insan bitablighihi kalawan nganepikeunana ieu syariat agama panabiyun maka nabi ngaranna wa rasulun jeung rasul. Jadi anu dimaksud ku nabi jeung rasul mah nyaeta di mana-mana insan eta dibere syariat agama tuluy titah nganepikeun ka makhluk deui. Eta disebut nabi jeung disebut oge rasul. Lamun henteu dititah nganepikeun ka makhluk deui mah ngaranna nabi doang. Jadi nabi jeung rasul mah aya 25, tapi lamun nabi hungkul mah seueur leuwih ti 1000. Aya don kalawannya kitu deui. Wa makna jeung ari maknana yunsa eta nyimpulkeun atawa yansa'u eta nyimpulkeun di musonib as-shalatu ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatanana alaihi eta muga tetep ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun jeung ari lapad Muhammadun alaman kulin eta isim anu meunang mindahkeun min ismin maf'ulin tina isim maf'ul al mudha'afi anu ditikelkeun al aini ain fi'ilna. Jadi lapad Muhammadun teh isim anu meunang mindahkeun tina isim maf'ul. Berarti fi'il madina teh hammada hammada yuhammidu tahmidan tahmidatan tihmadan hamadan muhammadan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun ta.
Muhammadun wa dzaka Muhammadun isim maf'ul hartina teh anu dipuji. Wa nabiyyu jeung ari lapad nabi badalun eta gaganti minhu tina lapad Muhammad au atpin bayanin atawa atap bayan alaihi kana ieu lapad Muhammad. Wa ala alihi sareng ka kulawargana Kangjeng Nabi atau hirina anu dibersihkeun kabeh. Hum ari lapad alihi kama eta sapertikeun perkara qala anu geus ngadawuh kana ieu emas saha Syafi'i Imam Syafi'i aqaribuhu ari disebut alihi teh eta karabatna Kangjeng Nabi. Mu'minina anu mukmin kabeh min Bani Hasyim ti Bani Hasyim wa Bani Thalib sareng ti Bani Thalib. Wakila sareng diucapkeun wahtaru sareng milih kana ieu kaos saha Nawawi Imam Nawawi anahum kana saanya-nya ieu lapad alihi teh kulu muslimin eta saban-saban Islam saban-saban jamaah Islam. Wala ala jeung ka Arab-Arab naon qauluhu dawuhan ki musannif atau hirina lapad atau hirina. Muntazaun eta anu dicokot min qaulihi ta'ala tina dawuhan Gusti Allah ta'ala wa yutahhirukum tathiron. Lapad wa yutahhirukum tathiron. Wala sahabatihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi. Jam'un eta jama sahibil nabi tina lapad sahibin nabi. Wa qauluhu jeung ari dawuhan ki musannif ajmaina eta lapad ajmaina takidun eta nguatan li sahabatihi kana lapad sahabatihi. Summa dzakara musannifu wallahu a'lam bissawab.